Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulujeng ditepang dawukeun deui sareng simkuring Mang Dedi Mulyadinata. Kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada Jadi Jawara. Pilih ku galih anu saena, singkahan kumanah anu awona, anggopi untengen ugoning ulang lumampah di alam dunia. Wilujeng ngabandungan tugdugikeun ka rengsena. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Bang Dini para baraya SMS gimana gayana kami pesan kepada baraya lagu duhana jaya cerita Jawara Ki Muhammad kadang kirisan nukiwari atau baris maju karena bagian ke-33 saguman akan dari bandungan jelahan sanuka tunda bagian anu ke-32 pendaran Mang Deni keberatuan memang semedarikin kayaan alam tiberang di wewengkon Cibendi khususnya di Kademangan anu harita upas karya diangkir pikeun janten utusan ke Kalam Sawung maksana maluruh ngeunaan beja Mang Dipa Perlaya atanapi pupus kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita angking pangdede ti Basukin datang mantuna putuna Mak Erot anu insyaallah tiasa nalikahan san ngagerikeun ngrupi kebutuhan kaum lalaki khususna umumna kasadayana bairunya. Sebangga para pamirsa kadirat dan lapoh pantur oleh kana kunci wilujeng wengi jeung ngabandungan kaayaan alam tiberang di Kademangan Cibendi. Recetna sorak manuk ngapaisan kayaan alam berang harita. Sedengkeun di debat Kademangan aya nu keur yakin babadamian. Khususna mah atuh
kersana Raden Purwa kalih Aki Purraga, sedangkan upas karya cameo dekiuk madep ka ingkang dominan. Horeng simana horeng upas karya diutus pikeun ka Kalang Sabung, pikeun ngayakinkeun ngeunaan eta beja nyatana perlaya na Mang Dipa. Sang Distarapti bral upas karya mah miang ninggalkeun bumina Demang. Samemeh indik ka Kalang Sabung gila nyimpang heula ka imahna. Bebeja ka pamajikannya ye keur nguban tugas di Demang. Dikayakeun pandarungtikan ka Kalang Sabung cenah. Sabada amitan ka bojona, encis harita Mang Upas ini berjeng mawa hate nu pinuh ku sumanget. Hayang ngabantu jeung ngabela ka kulawarga Den Purwa. Kasugri para wargi bangus lalampahanana upas karya nu deka Kalang Sabung. Tenden sakedeng tunda sakedap tantu kaharep kasamper deui. Ayeuna urang puseukeun perhatian urang nyatana ka Wirosada jeung kulawargaana. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Recetna sorak manuk mata gerah jeung mata kuaas estuning mata kelar itu nu karasa ku Wirosada anu harita keur ngobrol jeung Zutirah di tepas harip. Dua dana katempo gembira jeung senang hati. Katara dina paroman anu toleh marah main. Barang keur gembira jeung senang hati kitu. Rentang-rentang tika jauhan aya nu datang. Hiji kantungan lalaki. Eta rupina tuh, sahanya? Cek Sutirah nunjuk ka hiji lalaki. Nu harita keur leumpang bangun tenang. Ya bener. Tantu eta teh samah ka urangkeun sadeukeut heula we. Nah saha manehna teh nya? Duanana marelong kanu keur leumpang. Beuki lila beuki deukeut barang bereh teh tela wardi. Ngahaja datang ka imah Wirosada cenah deuk ngabadamikeun urusan penting. Nu aya patula patalina jeung keamanan lembur katut wewengkon Cibendi. Sanggis ngarasa yakin mah Nyi Sutirah jeung Wirosada teuwas teuing da semahna oge atuh geus minang datang minang panggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang calik. Cek Wirosada bari ngahehe seuri kalasaat wardi unggah. Gaek diuk dina kursi. Mameh ngomong deui nyuplak kena duduk kuina. Pok ngomong bangun daria. Punten we akang teh ngaganggu ka ayeuna. Udah juros-ros ngobrol sareng tuang garwa. Sanes teu isi nepangan dina kayaan kieu nanging kumaha atuh. Ieu saweos Kang da. Teu aya wagelanana aya pikeursan naon Kang? Mangga saurkeun ulah asa-asa da. Abi oge mah buru ngumpang pamit ya mah kadadak kaduga mah. Kieu iteh, Yi. Akan teh kenging tugas di Juragan Demang di Tuang Raka. Kanggo numpes garung-garung kesalahan bangsat-bangsat nu sok ngaganggu ka masyarakat Kampung Cibono sareng Cilengkog. Ngalihan mah kamari aya di wartos. Lah, hartana kan? Yen ngemurwa diranjah ku garung anu telenges. Opat jalmi janten korban. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanging kumaha lajengna Kang? Nyata dina peruna ngajalankeun tugas akan teh ngaros taat. Mari bisa urang oge eta garung teh teu aya antar cerak deuleuh. Malihan meuli teu aya lacak-lacakna acan. Tah kumargi kitu akan pangadongkap ka dieu teh sejaminan saraya kai. Mundut bantuan tenaga ti ayu. Eta mah kumaha bae carana supados keamanan di wewengkon Cibendi khususna sakuliah Cibendi ieu tiasa kapiara ngalebikeun kangisingkeun sareng ngageunturkeun ka masyarakat. Tak kitu ieu nu maksud ku akan pangdongkap teh. Barang ngadenge kitu Wirosada meningah ulang. Manehna memang geus sabaraha kali ngadenge ngeunaan eta beja.
ngenaan kariwuhan nu tumibak ka urang Cibendi. Diditu di dieu kadenge beja ngenaan anu ngagarong teh kapalingan teh kabangsatan jeung anu dibinasa ku bangsat Gerot. Tapi urus ada oge can parang manggihan sabab musuhna linghas pisan. Kumaha tuh Kang? Yang pada ngiring milari bangsat atau napi? Tangtos atuh. Akang teh bari ngiring milarian bangsat sareng garong. Ari margi teh janten hiji kewajiban akang. Kanggo ngabantu Kang Wardi. Nuhun. Bantuan atuh Kang Wardi hawatos Kang. Balas pisan kitu ayi. Akang teh geus taat mikiran bangsat jeung garong teh. Anu mahabu di mana-mana. Kaos nu haja-hajakeun hayang ngadoja ka juragan Demang. Jeung ngadoja ka urang salaku reng-renganan. Cek Wardi ngandes deui maksudna. Manehna hayang dibantu secara langsung ku Rosada. Naon teu kacariosan akang ku abdi karaos pisan Kang. Insyaallah mangga abdi bade ngiring numpas eta garong. Tapi kedah ditalungti heula anu laras Kang. Sangkan kanyahoan naha sakumaha kekuatan musuh teh. Jumlahna sabaraha jalma, oge kekuatanana kumaha upami parantos kanyahoan gampil kanggo mayunanana Kang. Sumuhun kitu masada Kang Tinggi. Nanging ari wartos matos aya di sawangna sawatara jalmi. Tah kumaha Kang? Anu kantos kagarungan. Jelema teh ngan duaan cenah. Duaan cenah ji. Antara pinggan saurang pisan, nanging eta jalmi teh gagah jeung licik, tangina sartaran sinis. Da eta we, saur wartos mah lamun dikepung teh tarabeunang. Raka soplir anu neangan, dikepung wakur boyang mangap teh laras-laras, dikepung di kaler ngagarong bebelah kidul, diudag kawetan mauk di kolon. Tah, sok aya kejadian kitu cenah mai. Matak jengkel kana hate. Jigana boga ilmu setan eta mah Kang. Kudu dilawan ku ilmu deui atuh. Sabab sok aya sawatara garong atau bangsa kangnya anu teu bisa kana silat, tapi mahir dina ilmu jurid. Tah urang oge kudu bisa nyaho kana ilmu-ilmu anu dipake ku maranehanana. Maksudna sangkan babari ngajonan manehna Kang. Keun abdi rek usaha sakuatan naga, pirkeun manggihan manehna. Sakalian ngaringkusna we. Ngan urang teh ulah babarengan. Maksud ai? Maksud anu mak dia Kang, ngaraka tingker ti unggal madhab di unggal tempat. Upami akang teh maka kaler atau kuring ka arek kidul, tak kitu kana mah Kang. Cek Rosada langsung daekeun ngabantu kana kasusah Wardi. Atuh Wardi teh bungaheun pisan. Alhamdulillah rabbil alamin. Bungaheun pisan barang ngadengit kekecapan kasanggupan ti Rosada. Mulai kitu bayi. Akan seregdeg jeung gede hate. Meni geus gregeteun hayang gara-gara nyangkalak eta bangsa, hayang ngabinasa nya-nya. Kang sabar we lah Kang da. Nanaon oge perlu waktu atuh jalma jahat moal salinana jaya kan. Dina hiji mangsa mah bakal pinang hijeun apes. Ada masuk. Ngaleuh telakan tah urang sasadian pikeun yang lah. Manggai, satu nuhun ditampi ya. Jod atuh jarempe. Terus barang dahar kalawan tenang. Wirosada mikir jonging hatena nyangan tata jeung cara sakira lantik. Pikeun ngintip-ngintip garong jeung bangsa nu ngaganggu kana katentreman kadebangan Cibendi khususna. Ari Wardi disentlong hatena lantaran geus hasil ngabudakeun maksud jeung tujuan ka Wirosada. Kalayan niatna geus disanggupan atuh timbul deui semangat Wardi teh. Sabab tadi nama ampir-ampiran beak pangharapan. Taat mikiran garong anu ngagalak sak matak soak. Rahayat loba nuruksak. Nyai, akang kapaksa kudu miang ayeuna jeung si akang ya.
Sababang teu buru-buru diakalan bisi garong ngagalaksak manten ka jero kota. Tangtu bakal leuwih riweuh pacieueuh ngakalanana. Tak kurantaran kitu akang amanat ka Nyai. Omat, ulah ka mana-mana, ulah jauh ting ulin. Mun aya nanaon teh buru-buru tepungan emak jeung bapa atawa langsung we ka Cekancana. Sangkan aya nu bantuan. Tak itu amanat akang. Kade sing waspada tur iatna di buminya. Untuk semana Kang. Abi mau hilap karena amanah. Tanggap diangkat. Kalau doakan pisan. Si hasil kalian salaman. Ngan kadek-kadekan. Kade naon? Akan disumas paus. Margi beli garong nagara sakti. Mau Nyai berdoakan. Muga-muga we. Sing beunang atuh. Insya Allah Kang. Bade angkat kaina. Bade angkat ayeuna. Urang ayeuna we Kang sakalian lah. Kahiji mumpung abdi nu salase, kaduana tuh mumpung mayunan wengi deui. Biasana garong jeung bangdog mah alias bangsat wayah kieu teh. Geus tatan-tatan ada kita nemur. Wayahna sanes abdi yang ngahoanan, ku abdi bade diatur akan ngoblah kalernya. Abdi ka kidul. Mangajang ngakiji. Nuhun ari kitu mah. Nya harita keneh. Wirosada dangdan sagedna keranan. Teu poho bawa pakalang kayaning bedug jeung peso balati. Sarta alat-alat sejena anu sakira bakal diperlukeun. Sanggeus kabilang tarap dibral ti imah bareng jeung Wardi. Nani parapatan papisah sarta samemehna sidijanjian yen namun aya nanaon kudu buru ngarebeja. Kumaha bae tata jeung carana sangkan bangsat bisa katewak. Mangsa alam khususna mata poe geus tunggang gunung. Tong geret kisrean di sadada maklum harita usum halodo. Ari kaayaan alam kacidak pisan mata waasna. Langit lenglang teh tedeng aling-aling. Hawa seger estu mimpi kametaheun. Tong geret mah ngelakti tadi di sarada jiga nu hayang patarik-tarik. Manuk geus teu daek tingkalayang deui ka Jomantara. Tapi cara icing we cari munuk di dahan-dahan kayu. Nungguan alam burik bari jeung recep di sarana patembalan jeung baturna. Kasugri para wargi. Hiwari urang pusirkeun perhatian lalampahanana Wirosada. Keun kaayaan Wardi mah urang teang engke titukan. Mangsa kaayaan alam kitu. Wirosada limpang sesoranganan muru kasih lembur sanggeus pisah jeung Wardi tadi geus diatur lebah-lebahna. Wirosada lumaku sorangan hayang ngadawis ka hiji tempat anu sakira pantes dipake panyumputan ku para garong jeung bangsat. Wirosada lumampah teu nenggudeung taya kasih lumampah sorangan teu aya nu ngabaturan. Nigana moal jauh tina duaan tegarong teh. Cekeret entes ning kerep tegah hate yakin si Wirapati jeung si Kalasurya. Atawa aya di nu sejen kitu. Ari sabab bareto teh bangsat-bangsat kurang ajar can kacarek. Kaduhung teh diparagat ti nyawana bareto teh. Ngerati ngelayaban deui. Tapi nya kitu teh agunana mikiran anu geus kaliwat mah. Aing mah kudu rancingeus aing yang haripan bakal kajadian. Cek Wirosada ngacuwih mongong sorangan bari jongjon lempang muru ka hiji pasir. Urut manehna baheula waktu maluru anu maling di sutirah teh.
nya nu akhirna jog anjog ka hiji lengko balampahan Wirosada teh. Didinya memang caneong jeung hieum sabab aya tangkal picung anu nguyupuk. Diriung kurungkun awi haur. Adi handapna jalan satapak peranti anu ngarada suluh anu ngaliwat. Reg Wirosada eureun lebah dinya pisan. Terus tatanggahan milihan tempat nu hade keur panyumputan. Tahan picung galade jeung buni wajahna mun seg aing cicing dirinya. Cek gerentes ning hate Wirosada. Bismillahirrahmanirrahim tarekel. Wirosada naik ka tangkal picung. Terus ngarayap teu beda we jiga monyet. Milihan dahan anu sakira buni jeung merenah keur panyumputan. Sanggeus menang tempat nu alus, manehna ngadako meh bari pangon melong ka jalan satapak. Tonggeret beuki burit beuki reang baik di sarada estuni mata kelawang. Geus mimiti satu-satu penting harita di sarada. Cari cangkas babence. Geus gandeng sakapeung aya bueuk tonggoheun. Pasalan jeung sorak lonok pating keurleun mata keung. Dina kayaan alam kitu Wirosada mah tetep ngadepong dina dahan picung. Ngintip anu larar liwat bisi aya jelema matak nurigakeun. Bareng jeung leungitna cahaya layung kaayaan alam jadi poek caneong estuning pikasieun. Keblig atuh harta sada aya anu limpang beuki deukeut sarta jelas kadengena. Atuh Wirosada anu nyempod datang ka picung curinghat. Celina menirancung-rancung ngebakat uhayan sidik kan walimpang. Hate deg-degan jajantung ratu. Panon melong kahanap bisi nu ngaliwat tika titenan. Barang jo tetela dua tantungan jalma jarangkung gede. Kumis cokrom heuras. Janggotna gomplok ting geredig leumpang bangun gagah. Malahan mah make parakean sing sarwa hideung. Nuren bedog nikeun kanan sar. Percis handapeun Wirosada pisan. Reg duadana eureun gugge dariuk beri jeung tinggal lakuh narik napas jero. Kawas-kawas antas cape. Bahuya. Are kabana ida usaha teuy. Naha teu hayang ka jero kotana. Sugan we tepung di jeung si Sutina. Urang paok deui. Nu diuk silatutu mamitian. Ngomong harita. Bari ngaderet ka baturna anu disebut Kala Surya. Atau puguh Wirosada menengah jengkok. Mahina ras inget ka musuhna anu kungsi ngabalangkeun manehna kawahangan. Ras inget ka Wirapati, inget kana kajadian sawatara bulan katukan. Wirosada ngahep-hep ngadengekeun obrolan mangkruk anu duaan. Ari Kala Surya barang ngadenge omongan Wirapati kitu pok harita. Ulah kae. Ulah ka. Sabab dan tepi kana mangsana ada masing sibuk heula we ngagarong lah. Si loba maokan barang jeung perhiasan. Tah mun geus sagara loba kakara asup ka kota, urang ngaburak-balik Cibendi. Sabab bewek oge ngeteulik keneh euy ka urang Cibendi teh duh. Hayang males ka nyeri hati aing. Cek si Kala Surya beri usapan janggot. Pikiranna kumalayang ka jaman ka tukang-tukang dina mangsa manehna diberi ku Uja jeung si Unus teh. Nepi pintar gagal. Ngamangsa ni Sutirah nu kacida dipikah hayangna. Halus gablek pikiran Mas Tesur. Kitunya gitu. Tapi sekali deui kudu loba bebenangan sete. Sabab ki guru pesen hakaneun anu ngeunah teh deui. Jeung da deui si Gagak Bodas geus lila eueuh bulang. Sarta lila teu ngiriman kahakanan ka guru. Kitu Cek Wirapati kawas ngahajak ngabejaan ka Wirosada. Yen manehna deuk ngagarong ka jero kota nyatana ka Cibendi. Sarta ngabejakeun yen maneh boga baladi nu katelah Gagak Bodas, malah boga guru anu jadi gunung panangeuhanana.
atuh puguh we Rosada teh meuning halas sabab yakin musuhna teh terus ngulik nyangan pangarti nambahan ilmu jeung pangabisa. Dan hanyakah eta ilmu dipake jahat, dipake babadog jeung rarampong. Parandene kitu, Wirosada tu wani gagabah, manehna tetap cicing kalayan sabar. Lah, urang ini dia, teu kudu ngadaguan peuting atuh. Da di leumu eta mah tuh, anu jago, moal kuat ngelawan urang. Wir, cek Kala Surya ngantung. Da ieu tuh. Da aing oge geus sayagi. Kade sungas pada euy bisa aja ninggalingakeun ka urang. Tah, di kumaha di tempat ieu hidip. Praduana miang. Terus salampahan manehna ngajugjug. Neruskeun hancak lalampahan manehna ngajugjug ka pilemburan. Cenah dikajalankeun kajahatan babadog jeung rarampong. Ngariweuhkeun ka urang lembur Cibendi. Sanggeus nuduaan lempang deui Rosada cengkat alaunan pisan. Ari panon melongkan tinggal dari geuleuh lempang. Bajenguplat jeruning hate. Alhamdulillah. Alhamdulillah bialamin teh burung kanyahoan ayeuna mah yakin cek sangkaan tadi di si Wirapati jeung si Kala Surya. Nu tetep masih kena teuing ka urang Cibendi. Da buktina omongan Nabi aya keneh pakuat pakai jeung kejadian baheula. Rasakeun si Wirapati Kala Surya aing moal cicingeun sia. Sanggeus ngomong kitu sarosod Rosada turun tina tangkal picung. Jerut kana lemah. Memeh indit deui atuh ngarampaan. Heula pakaian jeung pakaran bisi aya nu murag cenah. Sanggeus yakin alaya terus limpang kalayan ati-ati nuturkeun bangsa anu duaan. Bangsa alam wanci sareuh budak kurang leuwih jam 8 peuting. Wirapati jeung Kala Surya tepi ka lembur Cibonwal nu dianggap loba keneh jalma-jalma nu jalegud beunghar nu bisa digarung harta bandana. Harita oge manehna duaan langsung buru ka eta lembur deuk ngagarong anu lebih loba cenah pikeun buktikeun ka karsana guru nyatana panjirulung teh. Samemeh ngalumitian ngagarong, duanana caricing heula sisi lembur, ngadaguan mangsan utama, pikeun asup ka jero lembur. Tapi dina kayaan kitu teh teu waleh dituturkeun we jeung ditalingakeun ti kaanggangan nyatana ku Rosada. Mugaha aja hayang ngabuktikeun kana naon rupa kajahatan eta dua jalma. Jelas. Guru kalamur Cibono mun kitu mah kabeneran sia. Sabab Kang Wadi oge ka dieu ngarondana teh keun sia ditewak wae mah. Mun bisa lolos tina kepungan asli dongeng ayeuna pisan aing kudu bisa ngabejaan ka Kang Wadi. Tapi kumaha carana yeuh? Wirosada ngahulang lebah di nyaman terus mikir. Manin hayang ngabejaan ka Wadi anu ngaronda ka belah kaler. Tapi oge atuh hayang ulah lesowot tina panaringaan anu duaan. Nutuntungna Rosada nekat, garong nuduaan ditinggalkeun heula sakedeung. Zung loncatan kanu poek. Terus atuh mangpret ka hilir, deuk neangan wargi atau baturna, sugan jeung sugan gancan kapangih. Ya di hiji parapatan tepung jeung ronda duaan, regu Rosada eureun. Pok nanya kaeta ronda bari jeung panon mencrong bang mahyang sidik. Mang, temanakan Kang Wardi. Ronda colohok rawaseun.
datang Wirosada kasih pisan gancangna. Tikanya Juan ti mana jona deh. Aturonda teh kelaka unur-unuran. Tibatan najawab mah kelaka curang cileung jiga nu sieun. Ulah rewas, Mang, ulah sieun. Kuring lain jalma jahat. Kuring Wirosada anu keur ngaronda lemur. Ngajak ka dieu hayang tepung jeung Kang Wardi. Ceuk Wirosada dina jelaskeun dirina. Sang Kang Ronda teu sieun. Den Wirosada, manawi teh saha eta den, di ditu Ket Wardi manuju ngarona parikaler. Tadi manuju ngobrol sareng rona-rona nu aya di ditu, mangga tetangan. Loh, non Mang, kan? Non Mang, kan arek tepungan. Tapi kade sing waspada tur ieu tamangnya. Di sisi lemur aya 2 mangkluk anu matak curigakeun. Bejaan batur-batur, sadia pakarang-pakarang, bisi kudu tarung ngumpung manehna. Jalankeun Mang, kulig arek ieu. Kobat, les. Wirosada lompat tarik. Terus ngangprung ka belah karer dek lingkungan Wardi. Da eta mah rondan duaan mani calangap. Bakat ku kaget jeung ngarasa helok nempuk gerakan Wirosada nu kacida pisan cepetna. Sakilapis eka tempo ditereuy ku alam poek. Tapi akhirna mah ronda nu duaan teh lalumpatan muruk ka gaduh rek ngabejaan batur-baturna yen aya riweuh. Sedengkeun Wirosada harita geus tepi ka hiji gaduh ronda. Didinya haneuteun pisan tinggareun ngobrol ngomongkeun anu kagarungan. Malah Wardi ge aya didinya keur neangan keterangan-keterangan anu lengkep ngeunaan 2 garung anu sok ngaranjah lembur. Hap, sidok. Cerek Wirosada harita tepi ka pipireun gardu. Langsung asup beri napas nahegak bakat ku capek meureun. Puguh we da eta man keur ngobrol ngadadak jempe lirik angkat tincak. Sarea solohok manggung ngeutup kan pakaradatan. Kang Wardi, di belah kedua aya 2 jaman nu matak curigakeun. Lamun teu salah mah si Wirapati jeung Kalasurya. Hayu urang tepung Kang. Sadiakeun balad nu cukup, mawa pakarang nu lengkap. Ujung-ujung ngomong kitu we Wirosada teh. Lantaran teu boga waktu ngaluasa pikeun ngabuih ngomong deui. Oh, geuning ai, manawi teh saha? Duh, bener was. Di mana ayeuna? Wardi mahun ka Wirosada, cajancung ratu nu sejen mah colohok keneh. Tadi mah di sisi kebon bako, teu jauh ti rungkun kamiang. Engah sadiakeun balad Kang, urang tewak. Kitu nya Kang nya. Uli jeung kanton. Wirosada harita lompat deh les dileg-leg ku poek ngapeuting. Wirosada teu wani lila cicing didinya. Lantaran bisi musuh teu kanyahoan ka mana leosna, bisi hese deui nyanganana. Atuh puguh we Wardi jeung baturna meuni colohok. Nya kulila mapok uja ngomong beri nantung sarta singkil. Orang ngaharulang we. Ayo, urang kapung bangsat. Aban urang teh lila maluruh nu gejol. Hanya kapanggih ku Cep Wiro, yuk. Hayah. Laras pisan. Ayo. Kan itu saya, ronda sing waspada. Beja anu sijen bisi perlu ku balad anu loba. Tapi kade ulah geruh. Bisi bangsat kabur manten. Ayo dit. Siap. Ding 8 jalma ninggalkeun gaduh ronda. Nguruk ka belah kidul ke tempat anu dituduhkeun ku Wirosada tadi. Barisan dipimpin langsung ku Wardi sarta diatur-atur sangkan henteu kanyahoan ku musuh jeung teu matak gandeng deui. Kabeh ting katayep bil poek. Tapi bari jeung iatna tur waspada bisi musuh lolos. Kasugri para wargi tunda kayaan Wardi sabatur-batur nya kitu di Wirosada nu keur ngintip Wirapati katut Kalasurya. Ayeuna urang kocapkeun kaayaan Wirapati jeung Kalasurya dina mangsa tur waktu anu sarua. Kasugri para wargi dina mangsa tur waktu anu sarua.
Wirapati kadua Kala Surya disarengkat tina panyumputanana. Gandrong atuh ralempang muruk kahiji imah nu gede jeung lega pakaranganana. Anu dituju teh horeng si mana horeng imahna Pak Haji Asikin nu kawentar jegun bunghar kasohor kahot luhur kuta gede dunya loba harta buncir leuit. Imah eta atau nu mana tarik itu cek Wirapati nyaharewos ka Kala Surya. Benar sok bukakeun panto. Maksud teh panto pegerna ringkid we kabeh lah marang nu gede hargaan mah utamana pisan duit jeung emas. Heeh. Kala Surya terus atuh harta maju ngadeukeutan panto pager. Cegug aya anjing ngagogong tapi Wirapati rikat sepet nyabut peso balati terus dilempageun kata anjing anu keur ngagogong. Eta balati nancam mah kana tikoro anjing nu harita keur ngagogong teh atuh jempe saharita gorepak anjing adug songko hos pae anjing sia ngagokan we kain tangga omong sok ngucap. Kala Surya ngelaan pantok pager Bus Wirapati ka jero pakarangan ngemes lempang mulu ka imah rara teretela atuh bisi wanci nyapih mangsan kapan arek pete nyawe terus cukup lo nya cagi carita orang tunai lah kumaha atuh lejenganana insyaallah enjing di mangsa tur acara nu sarua urang Bandungan bagian anu ka-34 Mang Deni ngatukeun nuhun kumaha leuwih paratosana wijeng kanggung kasadeana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.